takaburu dosa hate teh nyata takabur ngerasa diri teh naon luhur gitu sombong. Ciri nu paling utami eta teh dampak tina takabur teh nyata sok raddul haq nolak kana bebeneran. Gitu. Jadi nu bener teh ditingali saha heula ye gitu. Kadang-kadang bijilna ti sahandapeun ieu mah bolon apal naon gitu. Tah eta teh takabur. Raddul haq nolak kana bebeneran, wastiqorunas jeung nganggap rendah ka batur. Gitu. Itu mah naon jelema eueuh kagablek cenah. Jelema bodoh cenah gitu. Bisa naon atuh manehanna gitu. Eta teh. Sanajan teu diucapkeun, tapi perasaan gitu teh gitu. Eta teh nunjukkeun kana katakaburan. Aya katakaburan teh eta teh aduh dosa gedena teh sabab naon urusan hate bari eta teh ngarebut kana bahasa hadis mah selendang Allah gitu. Mung Allah dat anu berhak keur takabur gitu. Jadi dua cirina takabur teh nolak kana kabeneran jeung ngarendahkeun batur. Jeung ningali batur gitu ningali dirina sorangan leuwih hade tibatan kalolobaan jalmi gitu tah. Cirina tilu lah panginten eta. Nah di hadis mah tadi dua, radul haq wa ghamtun nas. Nolak kana bebeneran sareng ngarendahkeun manusia. Tambihan hiji dina ieu mah nyaeta nganggap dirina teh leuwih hade tibatan kalolobaan manusia. Salajengna nyaeta hikdun. Naon hikdun teh? Cek bahasa urang nama unek-unek. Tapi nu dimaksud unek-unek di dieu kieu Pak. Nyaeta idmarul adawat bil azmi alal idrar bil muslim. Jadi nyumputkeun kana papaseaan. Unek-unek nyumputkeun papaseaan, nyumputkeun kakeheul ka batur. Tapi manehana masuknya nyumputkeun teh naonnya? Nyumputkeun karena manehanana embung nuntaskeun gitu. Embung nuntaskeun, embung silih hampura, embung silih damaikeun, embung silih luluskeun. Jadi nu hatena teh memendam kakeheul, nyumputkeun kakeheul, nyumputkeun memusuhan. Gitu. Pokona mah hatena teh teu tenang we gitu. Bari mamawa sifat gitu. Kuduna kumaha aya kakeheul gitu nya kudu urang silih islahkeun pan gitu. Faslihu data bainikum kudu silih luruskeun jeung nu boga antara di antara urang. Da muslim jeung muslim teh dulur ulah dipendem eta kakeheul teh tapi kudu dituntaskeun. Dituntaskeun. Atuh da kararagok beuh pirage merangan kagok gitu. Batur mah merangan Zionis gitu. Urang merangan kagok kararesegan gitu. Salajengna nyaeta al hasad. Naon hasad? Ari hasad mah mika benci kana enteupna atawa datangna nikmat ka muslim anu lain ka batur. Pokona mah ningali batur bagja, ningali batur meunang kangeunna teh teu narima pokona. Gitu. Bahasa gaulna mah geuningan senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Pokona mah ningali batur aya kamajuan teh teu narima gitu. Itu padahal kamu sedang tatanggi mah pan eta teh hak silih ucapkeun ngawilujengkeun ulah kalah dihasudan teh. Itu. Eta teh hak teh ieu teh belum berbentuk ucapan, komo tindakan mah gitu. Lamun dibentukkeun ku ucapan gitu. Kadituna teh bisa lumpat kana maksiat nu lain, maksiat lisan bisa lumpatna kana fitnah, lumpatna kana ngadu domba, lumpatna kana ngabohong. Ieu mah nembe perasaan di nu hate wah gitu. Geumbeur pokona mah teu tenang. Batur meunang kanikmatan teh. Eta teh dosa, doraka hate, doraka hate. Jadi jaminan bener hate bersih hate teh engke teh pan geuningan gitu. Yaumala yang fa'umalun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Teu aya nu bisa jadi tanggelan ke di akhirat teh. Harta henteu, anak henteu. Kajaba naon hate anu bersih. Da hate nu bersih engke nu bakal bijil ti nu hate bersih mah kataatan hungkul. Wal manu bis shadaqah, salajengna ieu duka kasabaraha atau seueur itu tah. Wal manu bis shadaqah, milaraan kana sedekah. Ieu teh name dinu hate ya. Jadi urang sedekah tapi ngabayang dinu hate teh. Wah, urang teh mun jalma nu bager teh ya ieu teh.
masih itu gitu, lamun teu dibere ku kami mah, lamun teu ditulungan ku kami mah gitu. Atawa jadi nembongkeun kana kahadean gitu. Di diri ya teh ngarasa leuwih gitu lamun geus barang bere teh gitu tah ngarasa wah urang teh jalma hebat gitu. Lamun diucapkeun wal adza engkena teh kan jadi pilara gitu. Jadi pilara engkena. Kadenya maneh teh ya kudu mikir ya gitu. Geus dibere ku kami kieu teh ya. Kade ya. Tah tangtos ieu teh PR urang gitu. Satungtung urang napas itu perjuangan urang ngabebenerkan hati urang teh. Anu salajengna wal israru 'ala dzanbi. Naon israr teh? Terus-terusan kana dosa. Khususna dosa leutik. Tadi teh nganggap enteng kana dosa leutik gitu. Gitu ningali ora tiap poe walaupun urang teu ngahaja gitu nya ngan sok urang teh pan geuningan ningali ora teu batur atawa kadang sanajan lain urang nu milarianana gitu tapi sok datang kadah we teh istighfar gitu. Sabab bisi aya mangsana urang teh kagoda gitu nya atawa aya naon kana nafsu gitu. Atawa ngabohong perkara anu leutik gitu nya. Nu namina ngabohong teh kan kadang-kadang urang teh nganggap sapele ku ngabohong anu sapira teh. Pedah ditanya ku batur teh. Ti mana gitu. Ti kaler padahal ti kidul. Harita lamun ku urang ditinggal naon atuh madaratna pira nyebutkeun kitu teu matak jadi kacilakaan. Tapi sabenerna kalakuan kitu teh ngabiasakeun ngabohong kana perkara-perkara anu sederhana kitu teh eta teh ngabuka lawang kana teh. Karena ngabiasakeun ngabohong. Jadi kaya gampang ngabohong teh gitu. Lamun dina urusan anu leutik geus jadi kabiasaan ngabohong atuh komo engke. Engkena teh jadi kabiasaan gitu. Ngabuka lawang kena teh eueuh kasieun. Itu dina urusan anu gede ngabohong. Kecuali engke aya bab-bab ngabohong anu dikengengkeun gitu. Seperti ngabohong dina raraga ngadamaikeun gitu. Atau napi ngabohong dina raraga ngajaga kahormatan. Ya contohna ngajaga kahormatan istri misalkan kita. Itu pedah mangdamelkeun kopi misalkan amis teuing gitu. Ditaros. Bapak raos kopi teh? Raos gitu. Iya mah. Pan ieu mah boro-boro kitu nya urang mah justru samemeh bojo nyarita samemeh istri nyarita teh kurang dipiheulaan. Bener nyeun kopi teh gitu. Giung cenah kieu. Kumaha lamun kami diabetes sagana kata gitu. Gitu. Eta teh pan nya memang si urang teu mesti persis jigakeun ya gitu. Ngan mung pedahnya maksudna teh sanes persis kasusna jiga nu tadi teh ya. Kumaha ieuna kopina raos gitu. Itu mah urang dikondisikeun lah gitu. Bahasa-bahasa gitu. Anu ieu anu sae. Ya berarti eta mah nya wartosan ku cara anu sae. Ieu mah dina kondisi misalkan terjadi bahasa gitu. Tadi ngabohongna oge teu nanaon gitu. Nya sae mah urang diluruskeun ku cara anu sae we gitu. Tapi da perkara kopi malah teh kadah jadi pacogregan atunya gitu nya. Nyieun deui we atunya gitu. Atawa lamun amis teuing tinggal cayan deui, kopian deui. Gitu, gampil gitu kita mah gitu. Jadi naon sababna naon tuluy-tuluyan kana dosa alit kagolongkeun maksiat bahkan kena bisa jadi maksiat anu gede. Naon sababna? Sabab eta jalmi anu ngabiasakeun kana dosa leutik teh eta teh teu ngaindahkeun kana parentah Allah. Nyapelekeun ka Allah intina mah teh gitu. Gitu. Jadi ciri jalma anu teu sieun ku ancaman Allah. Ciri jalma anu naon? Teu asatena gitu. Teu sieun ku ancaman Allah. Teu sieun ku peringatan Allah, dikeureuy we gitu. Rasa maneh dosa leutik. Nu namina perkara leutik lamun dikumpul-kumpul pan tetep bakal jadi ageung gitu.
Jika artos receh dikumpul-kumpul mah gitu jadi sakarung dua karung pan tiasa. Dianggo meser mobil motor mah gitu.